Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deh sarang Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta lebet ka pangajaran hiji nang tayungan sasatoan, hartosna melindungi hewan. Sata acan diajar hayu urang bacakeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tayungan sasatoan di dieu nyaeta urang kudu mikanyaa sasatoan naha ku cara miara langsung, nulungan lamun aya sato nu butuh pitulung atawa milu ngarojong sarta ngahargaan jalma-jalma anu nang tayungan sasatoan. Nah, di dieu aya bacaan ngeunaan sasatoan nu judulna mulangkeun si pelu. Pek hideuk maca dina jero hate, bacaan aya di halaman 2, 3, 4 sareng 5. Saatos dibaca carita dina jero hate, kangge tugasna pek hideuk migawe pancen di buku halaman 5 sareng genep nomor 1 sampai 10. Jawaban dipotokeun dikintun ka ibu. Panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tepang deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.